Sanjaya Garang asli na soma Kela na Jawa na pedang dewa Guru na Abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bayayana. Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui sareng aki dina acara dongeng Sunda ti Kandaga Tepas Sunda YouTube. Kumaha daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana aya dina panangtayunganna Allah Ta'ala dipaparinan kesehatan lahir sinareng batina jembar manahna gampil rizkina oge tebih tina balain amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca dongeng anu katunda nyaeta lalakonna Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina jejer cariyos Ratu Candana Sutra. Ieu dongeng teh rek Wardang Hati Bandung didongengkeun ku Aki Kidagar tea ti Banten. Mugi wae tiasa janten panglipur kalbu pangmeberah kana manah pangrepeh kana hate. Sasieun sabanjeureuna aya hikmah anu tiasa dicanak kangge eunteng urang sadaya dina kumbu hirup di alam dunya. Pemirsa sarecan aki bener dongeng mangga kangge nu nembean mancon nembean ngedangkeun ulah asa-asa di subscribe bae nya di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki urang keur ieu deui dongengna urang ngamparkeun deui sama kabuitanana. Para samakna sor bajigur oge aya katimusna mangga. Kaparayun sadayana prung Nyai Pakis Ratu kadenge nyarita ka muridna. Pakis, nah hidup tetap mampu mertahankan kesucian hidup tina kadurjanaan si kebawirang. Masih guru, abdi masih suci, teu acan ka jamah sakedik ku si kebawirang. Walon Pakis Ratu. Nya syukur lamun kitu mah. Leuwih hade ayeuna mah urang mulang we kalengko behejo. Cek Nyai Kidung laras deui ngajakan muridna pikeun mulang ka tempatna. Sae guru, tapi na kumaha ngeunaan kebojamak anu hoyong maksa mirusa ka guru. Manehna geus tiwas dipaehan ku kaula. Tuluy kaula teh gancang udag ka dieu sabab nempo hidup di babariku si kebawirang. Geus ayeuna mah ulah diinget-inget deui masalah kadua adi lancek eta anu memang tukang ngagedabah awewe. Aya masalah nu leuwih penting. Engke bae urang badamikeun di lengko behejo. Sumuhun atuh guru mangga. Geus kitu mah dua awewe eta guru jeung murid init ninggalkeun layonna kebawirang. Kari Sanjaya sorangan nu aya di eta tempat.
Ngadempes di satukangeun rurungkunan mikiran jalan keluar pikeun kasulitanana sorangan. Asa aing teh kudu menta hampura ka Nyai Kidung Laras jeung Pakis Ratu. Sakuduna mah bieu teh aing nyarita. Sanajan bari teu nembongkeun rupa ge. Sakuduna aing nyaritakeun kaayaan aing nu kapaksa nyamuni ieu. Kunaon aing jadi belet. Bieu aya kesempatan hade kunaon teu dimangpaatkeun. Lamun kitu aing kudu ngahadang lengkah maranehna. Tuluy nyarita bari tetep nyamuni. Kolebat, wes. Sanjaya ngolebat lir kilat. Ngudag Nyai Kidung Laras jeung Pakis Ratu. Sanjaya ngahaja narabas tempat nubala. Narabas rurungkunan anu minuhan eta leuweung. Cangkan kayaan dirina teu katitenan ku batur. An bae resikona kulitna beak barared kagurat katojosan ku cucuk rurungkunan anu sarareukeut. Untungna Sanjaya mibanda hawa murni geni salju. Sakalina Sanjaya ngalirkeun hawa murnina bared-bared jeung rasa pareurih dina kulitna teh langsung sirna. Harita Sanjaya ngahaja matakeun gerak silumana. Sangkan bisa miheulaan Nyai Kidung Laras jeung Pakis Ratu. Teu lila ge dua jawara awewe eta tegis bisa kasusul ku Sanjaya. Ngan bae Sanjaya teh salah etangan. Sawaktu geus deukeut kana tanggul hiji walungan. Sanjaya harita teh kalah ka terus lumpat lempeng ka arah hareup. Sanjaya manyangkana Nyai Kidung Laras jeung muridna teh rek meuntasan eta walungan. Manehna teu nyahoeun lamun Nyai Kidung Laras jeung muridna mah kalah lumpat. Mengkol ka belah kenca, ngambah jalan satapak nu mapai tanggul walungan. Sawaktu tepi ka sisi walungan Sanjaya magancang we nyamuni. Ka satukangeun dua batu badag satangtung jalma nu aya di sisi walungan. Manehna ngadempes dirinya bari ngintip ka arah jajalaneun pikeun ngahadang Nyai Kidung Laras jeung Pakis Ratu. Tapi sanggeusna rada lila ngadago Sanjaya kakarak sadar lamun dirina teh salah ngahadang. Sial. Maranehna teu liwat ka belah dieu geuning. Lamun kitu aing kudu gancang ngudag maranehna ngagunakeun jalan anu mengkol ka kenca tadi. Karak ge Sanjaya rek cangkat pikeun ninggalkeun eta tempat. Ngadadak manehna teh nempo aya nu ngamang palid dina walungan. Panon Sanjaya neuteub seukeut di tenan anu keur palid. Geuningan mayit saurang awewe. Rasa kapanasaran maksa Sanjaya pikeun kaluar di tempat nyamunina. Tuluy sagancang angin manehna nyamber mayit awewe anu make papakean kabaya kayas jeung samping batik warna coklat eta. Mayit awewe nu rada gendut awakna teh dibawa ka darat. Di satukangeun hiji batu anu gede Sanjaya mariksa kaayaan eta mayit. Aing teu wawuh ka ieu awewe gerentos Sanjaya dina hatena. Tapi sigana manehna aya nu nandasa ieu mah. Beungna geuningan tatu. Jelas tapak sabetan pakarang seukeut. Dedeh teuing karunya pisan nasibna. Saha atuh anu tega nandasa manehna. Padahal cek aing mah manehna masih ngora paling kolot ge umurna 30 tahun. Beungeutna lumayan. Katempona warna ieu mah wanoja lembur anu polos tapi kunaon manehna tiwas ku cara kieu nya. Kabaya kaya si mayit awewe katempo masih wutuh jeung bersih.
Kitu oge samping batikna ukur baseuh meureun kusabab kakeum ku cai. Timbul dina pipikiran Sanjaya pikeun ngagunakeun pakaian mayit eta pikeun nutupan awakna. Lain maksud aing ngarampok ieu mah. Lain aing maling papakean batur. Tapi ieu mah kapaksa dilakukeun ku aing sangkan aing bisa laluasa pikeun gerak. Sarta teu dipandang jorok ku batur. Anjah kal manehna make kabaya. Tapi keun bae lah. Daripada aing buligir bae kieu. Barina papakean ieu geus teu diperlukeun ku ieu layon teh. Bari kapaksa ge Sanjaya teh ngudaran papakean eta layon. Samping batik dibelitkeun kana cangkeng pikeun nutupan orat bagian handapna. Sedengkeun kabaya dipake bari teu dikancingkeun. Untungna bae ukuran si mayit teh rada geneut. Jadi kabayana bisa asup, bisa dipake ku awakna Sanjaya. Minangka imbalan dina papakean si mayit anu dipake ku Sanjaya, Sanjaya teh ngurebkeun heula layon awewe eta dihanapeun tanggul walungan. Sange sering sing ngurebkeun layon, Sanjaya atuh ngalengkah ka sisi walungan pikeun ngumbah leungeun jeung sukuna di sisi walungan. Cai walungan anu herang ngagenyas, ngagenclang kawas eunteng, mantulkeun bayangan dirina. Sanjaya kawas anu keur nangtung di luhureun eunteng. Aduh. Sanjaya celeukeuteukan seuri. Sawaktu nampa bayangan dirina sorangan dina cai walungan. Aduh, bener-bener aneh ya mah. Jawara perang dewa cenah jadi bencong ya. Pakai anak kabaya kayas jeung samping batik. Lain asa mirip Bisarwi tining. Aduh, manya aing kayak disebut Mang Sarwiti gitu. Mudah-mudahan aing teu papanggih jeung eyang guru ya. Sangkan guru teu amek ka aing ningali aing make papakean awewe kieu. Tapi na geuning. Gelis oge aing teh nya. Komo meureun mun ditambahan sapasang anting mah. Sigana aing bakal jadi rebutan para lalaki ya. Ih, awit-awit aing. Karak ayeuna Sanjaya seserian sorangan. Komo sawaktu manehna nyobaan gutak-gitak kawas awewe. Serina atuh beuki ceceleukeuteukan tepi ka beteungna karasa nyeri. Aduh, ambuing ngimpi naon aing teh atuh keur pentingnya. Tepi ka ayeuna rubah jadi jawara banci kieu. Asana make papakean kieu mah aing teu pantes nyandang gelar jawara perang dewa. Kayak kalah diseungseurikeun ku balarea ya. Sigana moal aya nu percaya lamun aing aku jawara pedang dewa ge. Bari masih nyerengeh seuri. Sanjaya gogodeg neuteup bayanganna sorangan dina cai walungan. Saterusna manehna ngumbah leungeunna anu masih kalotor ku taneuh. Sanjaya teu apaleun lamun di luhur tanggul teh aya sapasang panon anu merhatikeun ka dirina. Sapasang panon anu nyamuni eta margo Sanjaya sawaktu keur ngeunteung dina cai walungan. Manehna teu nyahueun lamun papakean Sanjaya eta milikna mayit awewe anu cikeneh rengse dikurebkeun ku Sanjaya. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng di alpukahan ku Awug Bisarwiti Bajigur Jawara Wiratama oge afiliasi Tineng Shopee. Bilih aya nu pale gulah galeuh pamirsa ngalangkungan aplikasi Shopee atawa nepi nu hoyong belanja di aplikasi Shopee. Saya nama tiasa manya ngalangkungan produk nu aya di ieu video atau napi dina link nu aya dina deskripsi ya dongeng. Diklik wae seratan produkna pamirsa, klik nu mana bae bebas terus lebet ke aplikasi Shopee nama.
Pemirsa sadayana tiasa gulah galih naon bae bebas saka hoyong pemiarsanya. Anu palai nyawer oge tiasa ka akun GoPay nya dana atanapi ShopeePay di 0852 1098 2379 atas nama aya nu wadadang oge aya anu Kidagar Channel. ShopeePay mah Kidagar Channel atas naminanya. Hatur nuhun kana perhatosanana. Duh Gusti, kunaon manehna jadi kieu? Geunang ku racun naon atuh tepi ka manehna jadi owah kitu. Dedeh teuing. Karunya pisan. Sigana seorang lawan atuan manehna ku racun anu nyababkeun dirina hayang jadi seorang awewe. Sapasang panon eta milik seorang wanoja umuran 33 tahun. Papakeanana jubah koneng gading, sedangkan pakaian jerona mangrupa pinjung jeung celana pangsi warna hejo kolot. Bukna nu panjang teh sawarehna disanggulkeun, sesana dirumbaikeun sapanjang tonggo. Dina cangkengna nyelap pedang anu gagangna dihias ku rume-rume tali warna beureum. Eta wanoja teh tayalian Kinanti. Jalma kepercayaanana Ratu Jiwandani pangawasa Lengko Birawa. Manehna wawu jeung Sanjaya dina lakon yang hareupan ancamanana demit lanang tea. Pemirsa anu penasaran kana lakon Sanjaya jeung Kinanti tiasa di Bandungannya tina Satria Langlang Jagat sareng dongeng anu judulna Lumah ku Purwa anu tos tamat dipedar di Kandaga Tebas Sunda. Hate Kinanti ngarakacak sedih. Manehna ngerasa karunya nempo Sanjaya make kabaya kayas. Kinanti nyangka lamun Sanjaya geus teu waras. Kulantaran eta manehna boga niat nepungan jajak kasep nu ayeuna mirip banci eta. Leuwih hade manehna dibawa bae ku aing ka Lengko Birawa. Sangkan diubaran ku Gusti Ratu Jiwandani. Sabab lamun bener manehna keun aku racun anu mangaruhan utek jeung jalan pikiranana. Asana mah Gusti Ratu teh mampu pikeun nyageurkeunana. Aing apal Gusti Ratu teh ahli dina ngamusnahkeun racun nu mangaruhan jalan pikiran manusia. Kitu gerentesna hate Kinanti. Karak ge Kinanti cengkat pikeun ngalengkah nepungan Sanjaya. Ngadadak hiji sinar beureum kawas bentang ngeblesat gancang narajang kana tonggongna Kinanti. Sasat dibongohan, Kinanti teh sempat pikeun nakis atawa nyingkahan eta sinar. Karek ge manehna rek ngalieuk ka tukang ku sabab karasa aya hawa panas nu ngadeukeut. Sinar beureum teh geus kaburu ngahanca pisan kana tonggong wanoja geulis di jubah koneng eta. Wudes ceger. Kinanti sempat ngajerit awakna mecang ka hareup tuluy ngagulutuk ka handap. Kana pun tanggul ka arah walungan. Kajadian eta nyieun Sanjaya ngarenja gancang Sanjaya neuteub ka arah Kinanti anu harita ngagoler di handap tanggul dina kayanang kuban. Tonggongna katempo bolong hideung sagede tutup botol. Tatu bolong eta ngelunkeun hasup ipis. Sakicep Sanjaya geus aya di gigireun Kinanti. Sanjaya harita gancang dongko. Pikeun malikeun awak Kinanti. Katempo beungeut Kinanti nu geulis teh geus pias kawas mayit. Panonna ngaburileng tepi anu katempo teh ukur bobodasna hungkul. Bahamna calangap napasna geus ponok. Cenghap-cenghapan. Kinanti, kunaon anjeun Kinanti? Bejakeun saha anu natuan ka anjeun? Tangtuna bae Kinanti teu bisa nyarita sakecap ge. Nyawana geus aya dina embun-embunanana sakedeung deui ge Pinanti pinasti tiwas lamun teu kaburu ditulungan. Sanjaya teu nyarita deui.
Dampal leungeunna gancang ditempelkeun kana dada jeung tarangna Kinanti. Sanjaya ngalirkeun hawa murni geni salju pikeun nyalametkeun jiwa Kinanti. Panon Kinanti peureum tapi beungeutna katampo getihan deui teu cara tadi kawas mayit pisan. Sanajan manehna can sadar bener tapi kasalempang Sanjaya geus rada ngurangan. Napas Kinanti teu kawas tadi mani cenghap-cenghapan pisan. Sawaktu Sanjaya malikeun deui awak Kinanti pikeun ngubaran tatu dina tonggongna. Ngadadak sinar beureum kawas bentang teh ngablesat deui ti arah tanggul. Kiwarima nu jadi sasarana tonggongna Sanjaya nu harita cingogo di sisieun Kinanti. Sanjaya nu seukeut naluriahna oge kadorong ku kamana saranana hayang apal saha nu geus narajang Kinanti. Harita Sanjaya teh ngalieu ke arah tanggul. Kabeneran pas datangna serangan eta sinar atuh katempo pisan ku Sanjaya. Nempo aya sinar anu ngablesat ke arah dirina. Sanjaya gancang ngawatek aji sayuti cahaya. Bari tepak deku, dampal leungeun anu meber diarahkeun kana sinar beureum anu datang. Sinar beureum ngadadak kandeg ngalayang cicing di tengah jalan. Slap-slap sinar beureum jadi ngalobaan, tarina hiji jadi tilu, tuluy satiluna ge ting balelesat malikan narajang kanu bogana. Jalma nu bogana eta nyamuni disatukangeun hiji tanggal randu. Datangna tilu sinar beureum nyieun jalma nu aya disatukangeun tanggal randu teh ngaranjug reuas lain di kieuna. Manehna gancang ngajorelat nyingkah ti tempat nyamunina. Wut 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 ceget duar peledug brak. Tanggal randu dua tangkepeun jalma hancur di tilu bagian. Paburisat batangna nu masih wutuh nyaeta nu bagian kaluhurkeun rubuh saharita ke arah tukangeun tanggul, sedengkeun tunggulna katempo tutu ngelunkeun hasyeup. Jorelat plesat Sanjaya gancang ngolebat gancang udag bayangan hideung anu bieu katempo ngejat samemeh tangkal randuna hancur. Sanjaya ngahajang ngawatek gerak silumana anu gancangna nandingan angin. Wus, jeleng kalayang celek. Sanjaya harita geus hasil ngahadang jalma nu bieu ngejat di satukangeun tanggal randu. Tapi Sanjaya jadi rada humar-humir lain kulantaran sieun yang hareupan eta jalma. Tapi naku sabab samping nu dipakena. Soeh sawaktu bieu dibawa lumpat gancang, soehna tepi kana pingpingna. Sanjaya tuh rada umpad-impad sawaktu angin ningkapkeun soehan samping nu dipake eta. Jalma anu dihadang lengkahna eta gancang narajang ka Sanjaya. Ngagunakeun pakarang Rusiahna anu mangrupa bentang segi genep tina wajah bodas. Hiuk-hiuk pleuwer plesat wutut. Sanjaya rikat ngahadang ku gupayan dua leungeunna anu ngaluarkeun tenggelan angin. Dua pakarang Rusiah teh macleng ka sisi tuluy nancep dina akar tangkal. Jeleng syak semrut. Sanjaya males narajang awakna ngablesat setengah hiber peureub katuhuna ngablesur tarik ke arah dada lawan ngirimkeun tenggelan kalabang geni. Tapi lawana tele gesit manehna nyingkahan panarjang Sanjaya ku cara ngajaul ka luhur tuluy salto dua kali. Sewaktu Sanjaya liwat di handapeunana,
Bari ngalayang turun dampaleungeunna didorongkeun tarik kana tonggongna jawara pedang dewa hiuk plak des. Aduh. Sanjaya ngagoak awakna ngajungkel ka hareup tuluy ngagulitik 2 kali. Dapina Sanjaya teh gancang melentingkeun badan bari nyintrekeun 2 ramona ceter. Jurus sintrek guludug dipetakeun ngahancap pisan kana dada lawan. Bledag, celeng kalayang, gebrus. Eta jalma mah celeng kana rerungkunan di sisi walungan. Lamun seuk cenah eueuh rerungkunan anu liat eta sata manehna teu gancang muntang kana rerungkunan, sigana bae eta jalma bakal asup digejebur ka jero walungan. Dina kayan kitu, kolebat jelelat celek. Hiji bayangan beureum datang ka tengah-tengah kalangan antara Sanjaya jeung eta jalma. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko. Sedengkeun leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleuh si Kasep. Nanaonan eta teh. Nanaonan ieu Kasep ieu. Malah ka eta geuning make kabaya ibi eta teh nu leungit teh kitu. Eta samping deui. Mani mamantes maneh. Ieu nanaonan ieu teh keur nyamar keur naon. Deudeuh. Gandeng bi. Ulah baceo bae. Geura init. Ecageun we tah. Eta mah diborong kabeh ku kuring. Sanjaya menelik ka Bisarwiti nu anyar datang. Bisarwiti kalah terus ceceleukeuteukan bae. Bari teu daek ingkah ti eta tempat. Pamiarsa sadayana. Ku kituna turang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Sanjaya galunggung dina lakon Ratu Candana Sutra bagian kedua. Sakurang teu di handeuleum sieum gesan sampureun wangtuna di hanjuang siang gesan aleun wang sampeuring ke di bagian anu salajengna. Sadecan aki amit mungkur pamirsa sakedap ngolebatnya ngabsen utos hadir aya saha wae atunya. Aya Kang Iwan selalu pasti teh nya. Ras FRP 76 Kang Dani Sujata, Teh Esther Adeli, Teteh Nureni Silvina Dewi, Teteh Titi Amelia, Teh Kang Prabu Arjuna, Kang Agus Sumanti, Teh Lina Imu, Teh Intan Ramadhani, Teteh Tami Malihau, para mancomania sajati hungkulnya. Kang Setia Budi Teanya, Jang Wel oge aya rek ngalalakon ke tos ieu nya. Ayah 3 anak. Tos di Pedar ayah 3 anak ye, lajenganana Kang Anang Brahma oge nu ngageugeut Jatinangor, Kang Gopal di Tasik, Kang Irfan Yudian Nagari, Kang Iwan X genep Banten. Langgoko United. Di Majalengka nya Kang Ade Sukarna, Kang Aden Jalu, Kang Maulana Suharja Banten Tangerang, Teh Entin Sophia di Kuningan teh. Teteh Anita Parel, Kang Abdul Solih di Sukaraja Tasik, Kang Dede Supriyatna oge Kang Yaya Sukarya Majalengka, Kang Wasiman teh nya. Kang Ade Sobaria. Kang Ade Sobaria teh Kang Ade tenapi teteh ieu teh. Teh Leli Agustianti nya. Tarmin Aming teh Kang Maulana Son. Kang Yuyus Supriyatna oge Kang Agus Muklis, Kang Beni Hendarman Cibuber. Atur nuhun oge anu parantos nyawernya pamirsa sadayana atur nuhun. Kang Darwis Darus oge Kang Hen Philip, HP Service Kang Didin Saripudin, Kang Undaka Panyawangan, Bahagus Setiawan, Kang Topik Abadi, Kang Asep Sepuluh, Kang Jaya Sumpena, Kang Asep Suherman, Teteh Rokaya, Teteh Iis Yuliani, Kang Haji Wisnu Waliana oge Kang Amin Aminuddin, Kang Asep Rahmat, Kang Wawan Setiawan, Teh Yulina Belia sareng Kang Sopian Sopandi di Garut. Kumelahnya kasadayana pamirsa anu oge sami-sami mika cinta dongeng Sunda utamina dongeng-dongeng pedaran aki hatur nuhun. Kana perhatosanana kana satya mancona oge kana sagala rupi pangrojongna nutos nyawer nutos balanja ngalangkungan akun atau napi dongeng aki nya. Ngalangkungan link sareng produk nu aya di video.
Oge ngawartosan Aki saparantosna Madar Sanjaya di Kandaga. Oge diteraskeun Madar dongeng si Welnya Dewi Kancana Bodas di palihan ditu di Kandaga Mancomania. Sakitulah panginten pamirsa nu kapihatur. Salam oge kasadayana nu tos hadir. Aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hang